Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ti payun urang sanggakeun puji sareng syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala nu maha suci anu tos masihan kesehatan ka urang sadaya. Hatur nuhun ka saderek panata acara anu tos masihan kasempatan kasim kuring kanggo janten panumbu catur dina ieu kagiatan. Tepangkeun wasta kuring pun selfie nur hapijah, sim kuring nganggeun pancen janten panumbu catur. Teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para panjejer sarta pamilon anu paratos kersa hadir dina ieu kempelan kanggo mendar sareng ngadiskusikeun ngeunaan budaya bahasa asing. Kukituna, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku ausan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusing kuring dipihormat, sateuacan nincak kana acara nu salajengna supados disaha-saha, sim kuring sejen nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Dr. Andes Hendra Sujana MPD nu asalna ti Maja, mantena mangrupikeun pangambu mata pelajaran bahasa Inggris. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Bapak Pamuji Eva Kusniandang, mantena mangrupakeun pangambu mata pelajaran Inggris. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih neleman geunaan jejer atawa anu dibade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Dr. Andes Hendra Sujana kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andes Hendra Sujana anu atos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana. Saalitna parantos muka pandangan urang sadaya geunaan budaya bahasa asing. Nurutkeun mantena, peran bahasa asing dina kahirupan urang sadaya nyaeta peranna hampir penting. Hampir sadaya kagiatan manusia ngagunakeun basa. Basa tiasa ngabantosan geuningan informasi, nambihan ilmu, sareng ngabantosan komunikasi. Kumargi kitu, hayu urang salajengkeun wae ieu sawala anu salajengna ku Bapak Pamuji Eva Kusniandang dihaturkeun kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Eva Kusniandang anu tos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena pamakian basa asing sumber pisan dina kahirupan sapopoe di antara murid sareng mahasiswa, siga kecap screenshot, drive-thru, telepon, refresh sareng sajabana. Kabiasaan ngagunakeun bahasa asing nyaeta anu ngajanjenkeun bahasa asing sering dianggo dina basa sadidinten di kalangan masyarakat. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros ngan saukur kangge saurang. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun panangan, teras nyebatkeun namina serta tekengeng gogorowokan. Hatur nuhun kahana anu tos ngadugikeun patarosanana kirang langkung ngeunaan dina tanggal sabaraha menteri nyerat serat geunaan ngendalikeun penggunaan bahasa asing. Sumangga ka Bapak Pamuji Eva Kusniandang kanggo ngawular patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Pamuji Eva Kusniandang anu parantos ngawular patarosan tihana anu ieu wularana teh nyaeta tanggal 16 Maret 1885. Menteri Dalam Negeri nyerat serta geunaan ngontrol penggunaan bahasa asing di Indonesia. Anjeunna merentahkeun yen papan tanda dunia bisnis sareng perdagangan Indonesia anu ngagunakeun bahasa asing kedah dirobih ka janten bahasa Indonesia. Nanging ku kamakaran zaman diajar bahasa asing henteu elit sareng teu biasa deui. Sadaya tiasa gampang diajar, bahkan barudak TK parantos dipasihan diajar bahasa asing, contohna bahasa Inggris. Teu karaos ieu acara tes parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh tikawet dugi karengsena parantos ngalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang saserengan nutup ieu acara ku bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur sareng sakapara kanca nedah hapunten anu kasuhun pilih aya cariosan-cariosan oge paparios anu batak teu ngeunah kana maneh hadirin sadaya. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana patarosanana ti sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.